geuning tanda cinta teh. Tanda cinta antara bisa dibobodo teh ya. Jarawat. Mani berem kieu pencet gitu. Sieun beuring antep wae. Asa ngegokan deui. Tapi keke jadi asa jadi nyari. Urang ingkeun nepi ka asakna. Jika cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina kulubutna budak cahaya anu sumorot ti saca anjeun akang. Nya bener jadi panyari geuning, panyari kabeungeut kuring. Anu cek batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halus kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mama. Ari gadong ngalaka ini kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Nya bibir jeung buuk. Jika kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, lamun palebah awak jigana ngalaka bapa malah lebah lempang mah cepih pisan. Pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ai bapa nya teh saha deui lamun lain fotokopian ti bapana deui mah nya aki kuring. Cenah eta ge. Da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeun ngaturkeun. Mugia ditampi imana diasih ku Gusti anu Maha Suci. Eta saha nu kaluar ti kalangkang beungeut kuring moal nepi ka lalobaan. Amboeng. Kahati ku kuring ayeuna mah dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhut. Nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deui, panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, teras ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun. Mugi-mugi kanyaa kadeudah aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegel. Mugi Gusti ngaping ngajadiin ka diri abdi. Ayeuna hate kuring keur mejehna bunga. Cinta mekan dina dada sareng jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi. Gerang ngarandaka, terus ngembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun sina ngamali terus anak ka incu ka bao terus nepi katurunan anu panjauhna. Panjen kuring bajoang sakuat tenaga sangkan eta kasucian mahawangan cinta teh mengalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Mugi-mugi jarawat beki asak ieu hate beki nyautan.
Kang, ai akang ayeuna aya di mana?